Ih, aing di bulan puasa ieu nya. Ngadakom di saung deui, pangkulahan deui. Sawah deui kadubul deui. Ih, aing pala mah hengke parapatan ieu. Nyampi bukaeun, tugan aya. Ih, biasa nama es kopek ieu di kadila. Naon ieu kuring eueuhnya. Pas aing ka dieu saya eueuh. Ih, Hei, wih, sosoranganan di saung ngejongkeng di dia nanti ngabuburit. teu mang jangan nguburit geus burit. Ih, ya nyampe bukaeun geus pasti eueuh kuring mah. Ginekna eta mau daun. Atuh aing mah jelas ngalah daun bari ngabuburit ya daun ge dipake jang ejo. Buka langsung bacakan kami mah. Ih, mau daun aya hujan aya angin eueuh. Oh, tapi na. Oh, geus kieu bae nya. Tadi teh nya teu kudu ngabuburit sebenarnya mah. Soalna naon burit mah bakal datang. Teu kudu diteangan udah rider ka dieu ka ditu. Pi bukaeun ge teu kudu rarasaan udah rider ka ditu. Bakal ge aya di imah geus kitu bae. Mang, aing Naon? karesel amat tinggal dapang di dila. Ja aing lelepangan heng kadong batur kitu lah. Kieu bae ceng mah ulah sok nurutanan batur. Teu aing batur mah. Kieu bae lamun hayang dia lelempangan hayang boga pagaweannya bari ngabuburit. Pangteangankeun aing teh munding. Ayo upahna eueuh. Aya, tenang bae. Bagus burung. Kumaha bebenanganna dia meunang teh mundingna lobanya, teu diupahna ge loba ku aing. Lain aing melak ieu, aing melak kembang di imah. Ku aing disuruh buk make teh mundingnya. DP na heula, Mang. Ke heula DP mah dia gawe encan hayang diwiti heula dia mah kumaha bieunna gawe heula ke dibere duit na pandeuri. Bagus. Gerai nangguan di dieu. Oh. Plastikan hade nya. Heeh. Plastik hidung bisa kadele ku batur ku jelema. Dan ieu umat kamarananya. Wih jiji acan. Waduh. Aing burit sorangan deui beuh. Lap aing batur anjing setan gitu ya. Si kocol deui. Beuh. Dan setan bawa plastik. Beuh, curiga aing mah. Curiga aing mah alah, tangkeun bae kueng dah. Woi. Coba sadar dia. Naon? Besok loba oceh dia nyawa aing ge dia. Mulai curiga aing na dia. Ieu naon dia yeuh. Kayak naon nih nyegetan aing? Nyaho aing ge dia. Aing curiga dia na ieu. Puasa dia nya. Yakeun da koin kolot dia ku aing. Lo salah paham heula. Iya aingnya. Iya. Ditah aing. Lamun dia nyaho ieu sina naon? Ayo tungtukeun aing yo. Ari tuh ka saung. Enggak salah dia mah nanya deui. Weh, menang ya. Mana? Mana? Iya, Mang. Aturan kieu turuban. Bang sih ya. Naon? Nuduh aing teu puasa cenah. Mang, nah eta dicukutan mang. Mang, Dosa mamang ge ih sarua. keula eta curug nonjokna mata. Dosa eta ih. Keula ulah ka ngomong dosa. Sorangan langsung salah paham bae. Ieu sorangan can nyaho ieu sina naon. Lamun sorangan geus kabuka mah beuh. Nuncep dia dibuka mah. Kek. Gimana eta kitu aing penasaran bae ya. Lo kan buka, Mang. Oh, bener. Ulah ka dibuka oge nya entek batal puasa dibuka di dieu mah. Kieu. Geus anu nyaho mah aing duaan. Eta. Beuh. Oh. Mang. Kumaha? Iya, jelema iya tukang hancurkeun dunia ge ya. Kunaon gitu? Tukang tuduh, tukang fitnah, Pak. Dia tuduhan batur, dia cenah aya buktina naon ge.
Kumaha bieu nanon Mang, dia. Naon? Pohon dia mana upaing? Lupa naon ieu. Tadi. Oh, aing poho. Geus kieu bae. Kayak poe di imah we dupana. Oh, Semoga dia nama urang balik deui meujeun. Lupa. Ingat dia ulah nuduhan batur sana buk si Balik Maja. inget. Murah belinya. Oh, geus meujeun. Bukan kolot yang purana. Nah, aing sayu meujeun balik.